Anu kedua jisim kuring teh sok biasa nembangkeun sholawat. Ibu-ibu uningan sholawat dipiwarang teu Gusti Allah urang maca sholawat dipiwarang kumaha can dawuhan Gusti teh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Piraku Gusti ge macakeun sholawat ka Kanjeng Nabi jeung malaikatna. Piraku urang umatna teu daek maca sholawat. Mata ayeuna urang buka ieu acara kahiji ku raja, kadua urang ku sholawat. Lir ilir. Boom.